Assalamualaikum. Sampurasun. Pak RW teh. Saya sesal. Saya teh. Aduh, ya kopi ya. Dinten ya tengah kopi. Alah, segar. Wah, Kang Oman? Ya, Kang. Tos lami dia? Alhamdulillah, tos lami, ah. Aya priyo ginaon? Biasa we nu jeung ngantosan Pak RW abdi teh. Gitu. Salin atuh salin. Siap. Lupa dia, Ali. Aduh, Kang Dung. Hapuntennya Aldi bare ka zaman heula ieu teh. Sok, mangga. Sekantenan dari Pak RW di ditu. Siap, Manawe aya gitu. Siap. Ya, punten Pak RW. Nuhun. Kopi. Asal ya, RW teh kemana ya? Bukan ada mereka itu panah tadi. Itu panah pada zaman oge. Bawa-bawa. Cok, liup. Nah, cuy ya. Tos lami, Kami lah di tadi abdi teh ngantosan ieu teh. Nah, tadi kopi teh setengah nak tadi mah saeutik deui bawa ini yuk. Naon dong, man? Kieu PW. Urang heula atuh. Atuh ambe heula, pan abdi teh leutik payun. Sok mana heula Sok jalan. PRW mangga. Pak RW abdi teh bade picarioseun di ka Pak RW. Abdi teh tos biasa sih kirang langkung nama. Nya abdi teh tos di PHK nya teh padamelan. Pemanawian gitu tah aya. Abdi teh tos didata gitu di pihak pemerintah. Pemanawian gaduh bantosan gitu di pihak pemerintah kanggo ka abdi anu nuju teu damel Pak RW. Sarua PRW uing oge. Menang moal bantuan teh. Kieu dong. Ke urang nanyakeun ka Pak RT, da Pak RT di ka dieu cenah ieu teh. Ke jawabanna mah ti Pak RT, ada Pak RW mah ada ka RT heula nanaon oge, ti RT ka RW gitu. Nya susuganan we tuh RW nya. Sugane aya ieu ti solusina ti RT. Si RT na ka dieu. Ka dieu geus deung deui. Tungguan ieu mah nya. Urang tungguan mah. Tah gitu geus dagoan sakedeung lah. Awean RT na moal lami. Moal. Assalamualaikum, sampurasun. Waalaikumsalam, rampes. Kenalan dia Pak RW ieu, Dung, Man. Hayang nyaho wae mane mah rahul. Abdi mah aya PYB ka Pak RW teh mamanawian gitu tah. Anjeunna tiasa ngabantosan ka abdi anu dana ti pemerintah. Eleh ku kuring atuh. Kuring geus meunang atuh. Nah, Pak RW si Rahul menang kuring macan menang. Mohon Pak RW ieu teh kumaha tuh? Teh benar Rahul manis menang. Narima ada ulah burong. Assalamualaikum sampurasun. Waalaikumsalam, rampes. Ini rame Pak RW, naon itu Pak RW? Hade keke Pak RW, teu meunang ieu diuk kieu teh ieu. Kudu social distancing Pak RW, cek pemerintah oge. Heuh, benar cek si RT teh kitu ngomong teh ulah deket teh. Benar eta kudu nurut ka pamarentah urang teh. Tah kitu Pak RW ayeuna mah urang kudu ngiluan lah anjuran pemerintah teh. Cik Raul pindah ka dieu Raul. Naon maneh teh pikiran we Biasa sesepeun. lain mawa ka dieu teh.
pokoknya minta ke RW. Maklum atuh we. Oh, digawe. Dikawarkeun eta. Tah. Aduh. Nah we dialungkeun segala jika nu teu ridho. Pancek si RT kudu jaga jarak ulah ngaraneng teuing namun kieu mah deket kan mata ku kuing dialungkeun mana ka rokok mata Oh, ente PRW abdi mah. Ah, tara Tara rokok. jasa di mah tara. bager Alhamdulillah. ulah atuh teh kusuk kuru-kuru mah ketika teuing ulah ngerokok Rokok mah boga uing teh. Ngan bensinna eueuh, nyem dong. Wah we boga udud boga korek mah. Tah. Rahul ah. Ini dalungkeun sagala mah madung bensin teh. Jeung si RT ge kudu jaga jarak aman atuh hul. Cik, we aya ngopi lah saya mah. Aya meureun kopi-kopi wae. Rahul pangicankeun itu kopi ke RT karunya semua Siap lah PRW. Rahul aduh. RT. sok Teh esan teutik teh sieun ngeunah euy. Hayang wae maneh. Garing ieu. Aduh. Geus loba teuing. uing ngasaan atuh euy Hayang wae sama sudung ah. Tah. Kalau serius. Kieu, siap hul. Ada ge bensin dialungkeun ka urang mah mah.